Lain mak. Ai TV teh kumaha ieu teh? Mah we. Hah? Nganyuk mah. Nganyuk mah moal. Ngomean malwara geus nyekel duit kakarek diomean. Kakarek diomean. Ieu TV teh. Anak-anakna bisi kieu engke teh. Sok urang teh ngenta nyai sabulan 150 keur ngiri di TV. Instruksinya teh kasih ujang we. Tah ai TV teh naon ruksak keluhanana TV teh? Sagalana we meureun teh yang wadah. Oh. Lain da sora mah aya. Sidik eueuh. Ayeuna mah jadi eueuh. Asalna pan sora aya, gambar eueuh. Ai ayeuna mah eueuh duanana. Tadina mah teh hayang lalajo saha? Hah? Tadi mulai jadi. Hayang lalajo deui mulai jadi anu jeung tukang naon? Yang tukang. Hah? Jadi tukang salah. Anu tukang nyetrum naon teh? Nyetrum lauk. Aki-aki anu bedegong teh. Oh atuh. Siap atuh kitu mah. Jadi dina TV teh mang ge rek lalajo. Lalajo naon? Lalajo Mulyadi. Dedi Mulyadi anu jeung aki-aki anu tukang salak lah. Tukang salak jeung nyetrum. Nyetrum lauk. Anu teu beunang dicarek teh. Bae mun urang mah nya di Citarum, lain di Gebalong manehna. Oh, pan teu meunang da paeh jeung anak-anakna pan. Bae beda. Wah nyala ringkas we meureun sabare. Oh. Dalam boga pikiran. Gitu atuh mak. Saha mak teh? Hayang diarep-arep cenah ka dieu teh saha? Si Mulyadi. Sugan dibere kitu kos ka tukang nyetrum lauk. Oh, atuh ke mah sugan we atuh Mulyadina ka dieu nya.